Tabah hayang ninga siga kumaha pasar Raja Manala teh abah ge calandok sok di pasar suci bae. Tah barek ninga siga nama daya calandok asin. Hayu abah ayeuna bade lebet. Tah kadulu-dulu upami teu acan terang pasar Raja Manala tonton video abah. Tuh katinggal ku abah nu isalan di pasar Raja Manala teh menisur. Dimulai isalan bahan pokok, daging, sayuran, sur, lain-lainna. Komplit di dieu mah. Atos mah abah ka dieu teh pasarna siang oge masih muka. Upami di Bandung mah tara dugi ka sore, siang ge tos atosan. Tah di dieu mah siang oge masih kena pinuh nu balalanja. Tah abah ayeuna sakalian ninggal pasar abah teh tujuanna mah bade ka Waduk Saguling. Abah teh bade amangan hoyong jalan-jalan ka Waduk Saguling. Tah abah teh sakantenan hayang ninggal pasarna sugan we aya nu kabita dipeser ku abah. Tah ku abah geus kolot nu kadada kaduga mah dipeser we ku abah. Nu penting mah abah mah badanna sing sehat, pangkabutuhna sing kacumponan. Nu penting mah gaduh alat tuker keur aya keur meserna. Tah geuning sugan teh aya nu icalan nog asin, geuning di dieu ge aya nu icalan nog asin. Tuh katinggal ku abah nog asinna. Tah ayeuna abah kukulilingan di pasar ayeuna mah ada kapayun deui we. Abah meakeun panasaran hayang terang jerona pasar Raja Manala. Jauh nganterkeun aing istidagon. Salila ieu abah teh sok ngalewat wungku ada lebet mah tacan terang lebetna. Tah ayeuna abah tos ka jalan deui. Tah abah ayeuna da nyanak motor bae lanjut perjalanan deui. Ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur parantos nonton video abah. Tah ka dulur-dulur ku abah dinuakeun sing dipasihan kasehatan rezekina nu halalan thoiban. Nah, ini abah mau panjang lebar ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.